mafhum mitranya pribados teh kalarasan sami dinya di profesina teh dina persuaraan mitra janten ngatur waktos teh rada sesah gitu janten pami sahur anak muda teh mah nuju di udag-udag ku deadline mitra janten karena project dongengna atanapi dongeng Sundana teh rada ka Bang balerkeun margi kedah nedunan pamenta ti anu pesen gitu mitra apunten pisannya insya Allah pamitos rada salse mah ku pribados pasti dilajengkeun deui apunten sekali deui mitra dongeng teh tos dugikeun ka seri anu katiluna nya janten ayeuna teh seri nu kaopat dina judul Neangan Bapa insya Allah anu seri nu kaopat gitu nya mitra mangga tuh mitranya ku pribados henteu waka di absen nya insya Allah kapayuna urang absen deui tah tu ayeuna mah urang langsung wae mitra lajengkeun ieu dongeng anu judulna teh Neangan Bapa karangan Min Resmana mangga mitra wilujeng ngadangukeun. Ayo atuh ayeuna mah cek Kijat mah bring duanana arindit ka hiji imah nu pernahna henteu sakumaha jauhna ti imah Kijat mah jakawinaya teh teu weleh ngarasa heran dumeh ti eta imah teh kadenge sora anu lumengis jeung inghak-inghakan bangun anu geus putus harepan. Saha eta nu nangis teh cek jakawinaya sakedeung deui nepi cek Kijat mah basa nu duaan arasup ka eta imah di jero teh aya sawatara wanoja keur ngagugulung wanoja sejena anu kapiuhan katingalina mah waktu maranehna mireungeuh ka Kijat mah saurang ti antarana nyarita nadapi tulung atuh abah kumaha ieu gan putri teh parantos teu emut deui tah ieu buktina teh ceuk Kijat mah kawinaya kajak kawinaya saha eta ari ieu wanoja eta teh para badega putri nu kapiuhan ari eta nu kapiuhan saha eta teh putri bojongan Kanjeng Dalem putrana Dalem Wanayasa nah bet aya di dieu ih hari nu kasep ya putri teh ngahaja disimpen di dieu sayogian kanggo Kanjeng Dalem dina waktosna tapi eta putri teh henteu sukaeun ka Kanjeng Dalem kajadianana nyagawena teh ngan ceurik jeung ceurik bae nepi kapiuhanana nya hal ieu pisan anu henteu dipikasuka ku urang dieu teh nah Kanjeng Dalem bet nyiksa eta putri di ieu tempat jakawinaya bangun watireun pisan sanggeus nitenan paroman putri anu sakitu haropakna teh karunya teuing garentesna kawas ka diri pribadi cing pang nyokotkeun lamak baseuh salah saurang badega nyokot lamak baseuh anu bersih pel ditapelkeun kana taar nyi putri di mana orang bisa laluasa ngawangkong ki cek jakawinaya ka Kijat mah mangga urang rorompok bae cai-cai bae mah sugan aya bring deui duanana arindit ka imah Kijat mah nu teu sakumaha jauhna ti dinya ulah ngalamun atuh kasep cek Kijat mah bari imut jakawinaya ge imut sanajan bari arera nah kaharti ku anjeun nu kasep naon sababna urang dia jadi wangkelang memang kaharti ari kitu jalan-jalan mah kuring ge henteu nyalahkeun urang dieu kalawan pamentana sorangan jakawinaya cicing sababaraha poe di Parakan Serang nganjrekna di imah Kijat basana mah hayang neuleuman kayaan pakumbuhan urang Parakan Serang leuwih ti nu geus dipigawe samemehna.
Selang sawatara poe ti harita geus sakitu lilana urang campur gaul nu kasep. Tapi asa kacida teu merenahna kuring teu tacan sahasannya nu kasep teh. Nah aya perluna eta teh pikeun anjeun. Puguh we perluna mah. Hade atuh ari kitu mah. Cek Jakawinaya bari imut. Ari ngaran mah kuring teh Jakawinaya. Ari pamatuhan mah di kadaleman. Baru ti kadaleman. Bener. Kuring teh putrana Rama Dalem Galinggasura. Ki Jatma ngembang waluh mireng keterangan Jakawinaya gitu teh. Sanggeus kitu cong bae manehna nyembah bangun ajrih pisan. Nada ampun abdi nu hina teh anom wireh sakitu lamina parantos lancang ka salira bari teu tiasa nampi sakumaha kedahna. Teu kedah dicarioskeun deui ari leresan eta mah Pajatma. Abdi bakal kacida ngarasa bagjana upama diaku anak ku bapa. Taya pambenganana anom, taya pamenganana ari anom kersa mah ngangkeun bapa ka jalmi sapertos kieu kayanana. Satuluyna mah duanana ngawangkong kawas bapa jeung anakna. Nyaritakeun sakur nu kainget harita keneh. Ari pasoalan bapa sareng Kanjeng Dalem kumaha nya anom? Sawios ku abdi urang bereskeun. Ku emutan mah Kanjeng Rama oge bakal ngartos kana maksad bapa anu saleresna. Nuhun atuh anom. Sateu acana oge. Nanging nah anom teh bet hulang-hulang bae sapertos aya nu diemutan. Ditanya kitu ngan siak bae paroman Jakawinaya teh bareurem. Kumaha tere kitu? Deta pertanyaan teh geus nyigeng bagian nu panglemesna tina ati sanubarina. Aya rasa aneh anu samemehna mah tacan karasa. Ari Ki Jatma imut mireungeuh samar polahna Jakawinaya teh. Abdi teh keur mikiran pikahareupeun Pak. Pikahareupeun nu biheung kumaha behna. Tapi dah bapa mah yakin yen anom bakal ngahontal eta nu piharep teh. Har, naon ari bapa? Bapa teh ngora heula anom. Tur bapa nyaksian sagala rupana. Salami anom aya di dieu, ceuli bapa teh geus tara ngadengi deui dedengian anu matak nyebit ati sakumaha biasana. Langkung nanti eta panon bapa nu geus ruam teh bet kebeneran keneh mireungeuh sahiji hal anu pohara endahna. Nu tangtos ku anom mah langkung-langkung karaosna. Jakawinaya teh tungkul pikeun nyumputkeun semu. Kacida ngarasa eraeunana. Sing horeng Ki Jatma teh geus nyahueun kana rahasia atina. Teu kedah salempang anom. Sapanjang bapa aya keneh mah anom teh tetep kagungan batur. Batur nu bakal bumela demi kepentingan anom tanpa pamrih. Hatur nuhun Pak. Abdi ngaraos regreg nguping kasauran bapak mah. Nanging abdi teh teu boleh bingung. Margi ces kitu duanana teh telemek teu nyare. Da puguh geus pada ngarti. Sang putri naha bet nyiksa anjeun. Bet nyengcerikan anu teu acan karuhan kajadianana. Kacida anehna eta pertanyaan teh Jajaka. Atawa naha anjeun teh teu uninga yen kuring teh lir ibarat hiji lauk nu teu daya teu upaya nyang hareupan ucing nu lapar. Upami ieu mah. Upami aya jalmi anu nyieunkeun eta ucing sarta merenahkeun eta lauk dina balongsina bebas laluasa, kumaha kinten-kintenna? Jawabna teh ngan ukur hiji teutepan. Kitu ge henteu lila. Da duanana tarungkul ngararasakeun dagdigdugna angen masing-masing. Kitu pisan mimitina teh.
awal kajadian nu ngalantarankeun Jakawinaya rada lila cicing di Parakan Serang. Sarta dina waktu-waktu eta mah poe teh asa saciet pisan. Panon poe teh asa gancang naker lumakuna. Ari juag bentang geus mimiti getihan deui. Nya ieu pisan pasualanana Jakawinaya teh geus katarik asih ku wanoja simpenan ramana. Bingung lain memeusan Jakawinaya teh. Ti kadaleman manehna teh dititah memeres kaayaan di Parakan Serang. Tur eta papancen teh geus direngsekeun, tapi hanyakal bet nimbulkeun pasualan sejen anu teu kurang-kurang mata liurna. Kumaha Pak? Naon anu sakedahna dipigawe ku abdi atuh? Daya jalan sejen Anom kedah mulih heula ka kadaleman kanggo ngalaporkeun padamelan Anom sakumaha papancen teh. Waler sabalakana sakur patarosan Kanjeng Dalem unjukeun ka anjeunna yen Bapa parantos sadar kana sagala kasalahan sarta bakal enggal-enggal dumeus ka anjeunna. Sae atuh Pak? Enjing abdi bade mulang ka kadaleman. Leres pisan Anom, kitu kedahna. Ulah hilap, tepangan heula memeh angkat teh. Piraku poho atuh Pak, ayeuna pisan abdi bade nepungan anjeunna. Mani ngagidig lempangna ka pamatuhan juag bentang teh. Awahing ku hayang tereh nepi. Hayang geura amitan dumeh rek mulang heula ka kadaleman. Lamun salamehna juag bentang teh murubut Cisoca alatan mika ngewa urang kadaleman Sukawana. Ayeuna mah marebay mili teh dumeh rek ditinggalkeun ku urang Sukawana. Henteu rea cacarita duanana oge, tapi leuwih ti 1000 ucap geurentes hate nu patepung mah mutuh matak sugema pisan. Ulah mangmang tong salempang kakang teh pasti mulang deui ka ieu tempat. Ceuk Jakawinaya meh ngaharewos rada haros-hos. Nya harita pisan kadenge aya kuda ngajerehem di buruan dina waktu nu duaan keur nyacapkeun ka tineung. Sosonoan dumeh rek papisah. Bus bae patih anggana abus ka eta imah. Bubuhan kitu biasana ari roronda ka Parakan Serang teh. Sakedapan mah ngahuleng mireungeuh eta kajadian teh. Bari kitu teh pikiranana muter terus nyeh manehna imut lantaran asa mangih jalan pihadeun. Gura-giru pisan leos bae turun deui ti imah eta celak kana kuda biur deui ka Sukawana. Sajajalan teh teu weleh umat imut bae awahing ku bungah ati. Ari Jakawinaya heran lain memeusan mireungeuh pamolah kipatih kitu teh. Tacan ge kabur tumanya atawa ngahormat sakumaha kuduna kanu dipikolot bat geus leas deui bari semu rusuh pisan. Gelis kenal teu kanu bieu teh? Ceuk Jakawinaya ka juag bentang. Kentenan we kenal mah. Kapan eta teh ditahan dalam sarakah teh ya? Anggana jenengan mah Pati Sukawana teh eta teh. Nah hanya bat rurusuhan pisan. Puguh eta nu jadi pikiran akang oge. Leng deui malikir mikiran kalakuan Patih teh. Sakituna deui gelis. Nah bet hantem teuing di pikiran. Meureun boga keperluan sejen we anu pohara pentingna. Kadewe eulis di dieu nya enjing akang rek mulang heula ka Sukawana. Ngagugu pakarepan mah juag bentang teh mani hayang montel bae. Seungah ditinggalkeun ku panutan. Tapi kumaha bisa kapan keur ngemban papancen mani laun pisan nyebut mangga na oge.
Sabot balik ti Parakan Serang teh Patih Anggana henteu woleh bear budi awahing ku senang ati. Kumaha teu rek kitu. Kapan cikeneh tas manggih pikabungaheun. Anak ieu mah rencana teh piraku make rek gagal. Da sasatna dibantu ti sisi ti gigir teu kaerong lamun kudu nyalahan teh. Harita teh Patih Anggana diutus ku Kanjeng Dalem di piwarang maluruh kayaan di Parakan Serang. Nah, Jakawinaya teh geus bisa ngarengsekeun papancena atawa henteu. Da eta geus rada lila Jakawinaya teh henteu mulang-mulang ka kadaleman. Nu geus tetela bae, Jakawinaya teh geus hasil meresan kajadian di Parakan Serang. Kayaan hirup kumuh di eta lemur sabiasa bihari deui kawasa memeh maranehna boga tekad ngabantah kanu marentah. Buktina basa Patih Anggana ngaliwat ge raya teh ear pisan ngabagiakeun ka manehna sakumaha biasana kagegeden. Puguh we ieu teh matak hareneg Patih Anggana. Ku beresna deui kaayaan di Parakan Serang, hartina geus leungit deui hiji tataheunan anu tadina mah rek dipake keur ngeupanan musuhna. Sanajan kitu, katugenah ki Patih teh kaubaran ku tetenjoannana di imah Juag Bentang teh. Ku sareretan oge geus tetela atuh yen antara Jakawinaya jeung Juag Bentang teh geus aya tatali batin anu hese mukahkeunana. Duanana geus pada geget nya ieu pisan anu ngabungahkeun ka Ki Patih teh. Manehna terang nya yen dalam Galingga Surat teh pohara kabungbuleungeunana ku Juag Bentang. Kari-kari ayeuna beunang ku Jakawinaya anakna pribadi. Tah anak jeung bapak teh adu hareupan ayeuna mah. Juag Bentang di tengah-tengah, Ki Patih rada beh sisi. Ieu mah tetela nguntungkeun ka Ki Patih. Matak lancar kana rencanana anu geus disusun dina waktu anu sakitu lilana. Kulantaran eta datang-datang ka Sukawana teh geuwat bae ngadeuheus ka kadaleman. Kalaresan deui Kanjeng Dalem oge nuju ngantos Patih Anggana. Kumaha Patih? Saur Kanjeng Dalem bangun penasaran. Tiwas Gusti, tembal Ki Patih lalaunan. Kumaha Patih? Nah Ki Jaka teh henteu bisa meruhkeun urang Parakan Serang. Nah atuh lilela teuing cicing di dinya. Dupi kaayaan di Parakan Serang mah parantos sabiasa deui Gusti. Rakyat parantos henteu wangkelang deui. Malihan pun jatma oge parantos sasadu ka jisim abdi. Sareng janji bakal enggal neda pertobat ka salira. Har atuh ari kitu mah Ki Jaka teh tetela geus bisa migawe papancena. Memang geus kaerong. Yen manehna teh jelema anu beunang dipercaya. Tapi nah Ki Patih bat bangun sedih. Kumaha teu bade sedih Gusti? Da abdi teh kalintang ngemutanana kana kepentingan salira. Kala ieu teh kumaha teh ieu teh? Eta sun kagungan teh. Hah? Si Juag? Leres Gusti. Ari kitu kumaha? Aya kajadian naon? Sang putri teh masih tetep aya di Parakan Serang. Malihan katinggalna teh wuwuh sehat tur bohono deui. Namung awan teu kapi unyuk Gusti. Aya hiji jajaka anu nenden katineung ka sang putri. Dugi ka sang putri teh hilap ka salira anu sakitu meh ka asihna. Kanjeng Dalem maningorejat nguping laporan Patih kitu teh. Nah nya eta teh Patih. Henteu akon-akon maneh teh. Teu aya gunana abdi ngebohong Gusti. Abdi sorangan anu mireungeunna. Sang putri teh nuju silih rungrum sareng jajaka teh ya. Kurang ajar. Sugan maneh nyaho Patih?
Saha mangkelukna eta nu cucungah ngaganggu mustika ati kaula. Nada ampun Gusti. Jadi mana ge nyahonya? Cing. Sok omongkeun. Saha anu geus ngahina ka kaula teh? Saha eta jalma nu doraka teh? Abdi teh selempang Gusti. Bilih salira henteu percanten kana pisanggem abdi. Nah, patih. Saha jelmana? Eta teh jajaka teh taya sanes pun jaka winaya. Cek patih bari tuluy tungkul bangun ajrih. Ari Kanjeng dalem ngembang walu. Bangun teu percaya karena caritaan patih. Pamenteuna meni euceuy ngebrehkeun bendu anu pohar. Asana moal aya deui kadorakaan nu leuwih ti eta. Lamun nya teh mah si winaya ngalakukeun peta kitu. Nah, maneh teu bohong patih. Naon gunana abdi ngabohong? Nya nyawa abdi tanona saupami pisanggem abdi henteu leres Gusti. Kanjeng dalem nyalopa dina pancalikanana. Semu mah nahnai taya tangan pangawasa. Raraina pohara hiumna kurawad hasem boek lir langit nu teu ceudem ku pihujaneun. Damelna nganyang saya bae ari mes-mes gogodeg. Ret deui kaki patih anu tumungkul terus ngarahuh kawas nu ripuh. Kudu kumaha kaula teh atuh patih? Saur Kangjeng dalem sanggeusna ngajejempe sawatara lilana. Tapi Ki Patih oge teu ngajawab. Asa pabeulit pisan soalna ieu teh. Saur Kanjeng deui. Kala kumaha bae oge kapan jaka winaya teh anak kaula. Tapi naon anu dilampahkeun ku manehna estuning pikasebeleun pisan. Kudu kumaha tuh kaula teh patih? Saupama jaka winaya sanes putra salira mah nya teu aya sasahna abdi ngasongkeun bongbolongan ka salira. Nanging ieu mah aduh kedah kumaha nya abdi nyangem. Memang kaharti pikiran maneh teh. Keuna tuh urang pikir-pikir heula bae. Da puguh pasualanana pohara ruwetna ieu teh. Leres gitu langkung paos tinimbangan langkung mantep tindakanana. Nya heug. Gera reureuh we anjeun mah. Kapan tos lumambah sakitu jauhna? Atur nuhun permios Gusti. Ceuk Patih Anggana bari mungkur ti payunan Kanjeng. Leos wae ka kapatihan bari bungangang malang mulintang. Sepi jempling kaayaan kaputren teh. Rehe combrek kawas taya pangeusina. Para badega anu biasa mah aya 5 na sagawe-gawe bari serempal guyon gogonjakan. Ti kamarina keneh geus dititah mulang ka saimah-imahna ku Dewi Mayangsari. Sanajan hareraneun oge para badega teh henteu nyarita nanaon. Nu puguh mah atoh. Da bisa reureuh di imah henteu kudu cape gawe kawas keur di kaputren. Da parentahan Dewi Mayangsari mah mani meh taya beakna. Ari ieu dititah balik sarerea. Sanajan ngan saheula hasaheulaanan ngan sawatara poe lilana teu wudu nimbulkeun kaheran dina ati masing-masing. Naha bet kitu aya naon ieu teh? Tapi eta pertanyaan teh henteu meunang jawaban. Lantaran taya para badega teh nu mata kaputren sepi teh. Da ongkoh rada jauh pernahna ti kadaleman mah. Harita jandela-jandelana oge narutu. Nya kitu deui panto-pantona. Nilik kana kitu mah kawas jeung nyana teu aya pangeusina. Padahal di jero kaputren anu sepi teh aya duaan nu keur masinikeun sahiji hal.
pohara husuna nepi ka mopohokeun kana kaayaan sabudureunana. Nah leres eta kasauran paman teh. Betos paman deui bae. Nah leres kasauran kakang teh. Da teu aya gunana ngabohongan enden mah. Kakang terang. Kun teu dibohongan oge enden teh moal nolak kana pamenta kakang. Ulah bedas teuing atuh nyariosna. Baru enden teh ngaraos risi. Bilih katohyan ku caroge anu tamelar ka garwana. Sanaos caroge enden teh luhur pangkatna. Nanging kakang yakin yen enden teh tebih ti rasa sugema. Sanes kitu gelis. Ceuk nu lalaki. Ari nu istri inguk bari imut leleb pisan. Saterasna kumaha maksad kakang teh? Urang nikah bade naon deui? Nikah? Kumaha tiasana ari? Teu kedah salempang asal enden ngabantu kana tarekah kakang. Kakang teh geus ngijir nepi ka bubuk leutikna. Asal dibantuan ku eulis sagala rupina ge moal burung lancar. Ceuk nu lalaki bari nyawel angkeutna nu istri. Kahartos enden? Kahartos namung Teu kedah nganggo namung. Pokona mah enden kedah ngartos. Nyeri ti lalaki kedah dilandongan ku lalaki deui. Ti kapungkeun enden teh didamel kekeset ku caroge. Cobi kakang naros saha ari biangna si Jakawinaya. terang ti mana abdi mah? Gerak eta terang-terang kurunyung bae anakna geus sagede kitu. Ari si Jakawinaya teh anakna ti Nyi Sumirah. Anakna ti Nyi Sumirah urang kampung Tenjolaya. Kawasna enden ge emut kene. Kapungkur si bandot kolot teh nilar nagara mang bulan-bulan. Akon-akonna mah rek moro. Muhun emut abdi oge eta mah. Tah nyarita manehna ngeukepan Nyi Sumirah teh nepi ka boga anak si Jakawinaya cengeng. Nu lalaki nyaeta Patih Anggana netep leleb kanu istri. Nyaeta Dewi Mayangsari garwa dalem Galinggasura. Sekedapan mah henteu cacarita. Kawas nu keur mikiran si eta babadamian anu sakitu pentingna. Kakang teh tresna ka enden. Pirakun teu karaos. Kakang teh manglebarkeun ka enden bet ngamonyah-monyah yuswa. Anu upami parantos kalangkung teh moal tiasa diwangsulan deui. Mangga we emut sing paos. Kakang teh banget nya asih ka enden. Teu langkung kumaha kabijaksanaan kakang. Pokona mah caina herang laukna beunang. Asal ulah janten deributan engkena kitu abdi mah. Tah leres kedah kitu. Kaleresan ayeuna teh si bandot teh keur pohara riweuhna. Lantaran aya hiji pasualan alatan tina kasarakahanana sorangan. Naon teh engkang? Si Juag Bentang aya nu ngarebut. Kutan saha nu ngarebutna teh? Nu ngarebutna teh hiji jajakan nu jauh tangeuh leuwih ngora ti manehna. Leuwih kasep ti manehna. Saha eta jajaka teh? Jakawinaya. Jakawinaya? Laras eta teh? Memang salerasna. Tuh, kapan sakitu ngemplongna jalan sorangan urang teh. Tadi nama kakang ge rada paur nyang hareupan eta jajaka teh. Ari ayeuna salah-salah manehna bisa mihak ka urang. Geus barang tang tuh upama Jakawinaya balik teh bakal disiksa ku bapana sorangan. Nya, didinya urang laksanakeun maksud urang teh ya. Ah, ku pinter gening engkang teh. Berbau asih ka enden eta teh. Ceuk Patih Anggana antep pisan. Mitra Sukaseni Sunda Sadayana rupina sakitu wae heula lalakon Jakawinaya seri anu kaopat dina judul dongeng Neangan Bapa karangan Min Resmana. Insyaallah enjing urang lajengkeun deui kanu seri anu kalima. Rupina tamat mitranya di seri ka anu kalima. Insyaallah saatosna ieu tamat ieu Neangan Bapa
urang lajengkeun deui kana dongeng anu sanesna nya mitranya. Mohon hapunten sakali di mitra buah bilih ieu mah meuni asa kulami-lami teuing muhun gitunya sakali deui hapunten nu kasuhun sanes ngambang balerkeun kana ieu lalakon atanapi kana ieu carios nanging ku kasibukan mitranya nada dimaklum. Mudah-mudahan kapayuna mah tiasa ngabagi waktosna sareng ieu dongeng ya gitu mitra. Atur nuhun mitra, mugia ieu dongeng teh tiasa janten panglipur pakalbu pangbeberah kana manah mitra sadayana. Insyaallah urang rutinkeun kapayuna. Nadapi doana bae sekali deui. Sakitu wae sim kuring Kang Aris pamit. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga.